tapi lamun tipi masih kena geger jedan atau sireman tak eta hartina teh cuaca nuju awon eta cuaca hate anjeun kade ulah aya kaget ulah aya bingung wani jeung sieun tong dituturkeun sok bersihkeun poloskeun eueuh naon-naon angin anjeunna wungkul sagarupa oge Allah nya ayeuna menta ayeuna dijabah morgan samaruk kumaha kan tapi loba anu menta teu dijabah mode HP kumaha laras HP ya eta mah tihangna geus dijejeg-jejegkeun geus di panteng naon tangtung-tangtungkeun geus diadegkeun naon tower di mana tower geus ditangtungkeun tuluy urang hubungan ka mana wae oge teu kudu make jeung jauh leumpang cukup we ku halo abdi ge kamari kada da eta salat teh akimu salat adegkeun salat saeungeusna diadegkeun pek ngadua kunaon cenah aya salat dikeureuyeun aya doa teu dijabah kunaon cenah aya tower geus ngajanteng aya HP teu nyambung keneh bawa teu dicas baterena beunang aplikasina nyaeta nah cenah aya salat dikeureuyeun da eta meureun tara daek dicas tara daek silaturahim jeung alam silaturahim jeung gaib gaibul gaib rijalul gaib cenah eta tower ditangtukeun teu nyambung keneh wae ieu HP teh meureun eta teh teu eueuh pulsaan nah cenah aya salat dikeureuyeun aya doa teu dijabah wae meureun tara zakat sia teh tara sedekah cing atuh ku basa-basa ku budi anu marahmai ulah baketut teh hareupeun batur teh error teh aduh kahartos luar biasa bot nya eueuh naon-naon baraja musti teh di payuneun anjeunna mah diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan Gatot Kaca teh geuning ngagunakeun baraja musti baraja kalpa lamatan dan tawisesa ai asli mah geuning bieu ngagoler tah dina ieu lambang keagungan nagara aya ketuhanan nu Maha Esa cing nepi ka perbahdinya bangsa urang wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beuheung jeung beuheungna masih kena aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui kunaon ku anjeun diluli-luli kunaon ku anjeun diantep kunaon ku anjeun dipangpalerkeun da eta urusanna kadunya terus pangkat anu diudag-udag terus padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa Allah eta mikir tot waduh nah ai make baju kreanta kusuma ai hartina kreanta kusuma teh nyaeta di mana hujan teu kahujanan di mana panas teu kapanasan tah hakikatna mah anjeun ulah kaduruk wae hate teh kapanasan ngagolak kahujanan baseuh ulah cing mulus anjeun ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim hei tiis cenah jeun kasalamatan keur Ibrahim ayeuna mah keur Gatot Kaca keur cepot ieu mah panasan geurehan teu kaopan teu payaan dumeh jadi panglima tertinggi negara lah kitu salah ngagunakeun wewenang teh kitu teh cing lempengkeun jeung wewenang anjeun kumaha tetepkeun nyerak deleg keur kapentingan negara jeung bangsa sakitu ngan hiji-hijina nuhun cepot ih sawangsuna lamun bangsa urang geus kitu geus kieu kabeh apaan ieu layang jamu sekali musada kunaon teu dipikiran
aya kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana manusia teh? Ieu dadana teh mah. Ieu irungna, panona, ceulikna, aya manusiana? Allah. Teh gaib manusia teh tot. Nu mata kateranganna mun manusia geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teu bisa maca jeung nulis, tapi teu umaku. Teu sombong. Nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararane dina surat Ar-Rahman sababaraha kali. Aduh. Luar biasa. Teraskeun Maha Guru. Aing disebut Maha Guru. Nya. Heug. Kuring di aku guru. Dek ngagugu ka guru moal. Bade. Bisi suudon dina hate, pikeun ngaleungitkeun suudon dina hate, jig cokot si cepot anak Semar pangihkeun jeung aing. Apa salira dewek sepot sarua tapi aya sepot anak Semar bawa ka dieu manehna keur riweuh hatena sabab dituduh ku ngajelema pajar sepot maling pada aing nu malingna mah nu matak pangihkeun jeung aing abeh manehna geunahkeun hatena tah jadi ngayakeun tindakan teh kudu kaitu ngeunah ka dieu ngeunah nah aya sepot di ditu aya ayeuna sarua cepot teu kaharti teh lalakonna can ngeusan kayak geura lamun geus tamat teh setengah tilu nu mata kula sumogol hirup teh tamatkeun dina sagala rupa grejeg init abeh ieu lalakon teh tamat lain tamat lalakon awungku eta lalakon maneh ti mimiti lahir nepi ka pae teh kudu nyaho abeh nyaho pangbalikan sabab hakikatna manusia balik ka anjeunna lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup Gatot Kaca panglima yeah. Di mana maot yeah. Sok dagangkeun bangkena ka unggal pasar bangke Gatot Kaca aya nu meuli moal hargaan mana jeung bangke teri waduh ini waduh itu tadi nya kahongkeun ya tadi mana geus hong ungeuk nu matak ceuk urang hinung mah hong awilaheng pangih hartina jeung jati dirina ulah suudon ka agama batur da sarua panonan ceulian ngan beda ngaran Promios Maha Guru ini sepot jeung dawalana bisi rek sakula warga bawa ka dieu naon dua gan naon pangbelikeun padudan heuh tidak euy karunya bangsa urang nepi ka kitu ditatar we jelema teh ngeunaan lambang kagungan ieu tah ditatar teh di luhur heula ye supaya manehna nyaho ka dirina nyaah ka nagarana nyaah ka bangsana ngahijikeun heula konsep kitu heuh da rakyat teh atuh heterogen pamadeganana teh rupa-rupa nu matak dihijikeun teh di dieu ditunggalkeun teh nya kitu cik ayu ge pinastik kersahyang tumampara Kresna Arjuna sampun dumugi dateng ngarsa sastra jinggal syah ulah kaget ya kaula walah Gusti Batara wah dicarekan dewa ya aing makanya kayak Arjuna dulu wah ribut dewa euy
Cager pot alhamdulillah kan semahaturan rawuh konyok pangresa Gusti Batara nuhun nuhun ayah saha tadi Juragan Bima sareng Juragan Ratu Kaca kamana ayeuna marulih deui geus dibikeun layang jamu sekali musada henteu aya keneh di abdi selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat yumun beja tidak benang dipercaya sakali kadenge beja teu percaya kedua kali cangcaya katilu kali langsung Arjuna datang yakin percaya cenah maneh nyokot layang jamu sekali musada ti karaton negara yumun benar laras gamar lepian mere beja yen anu nyokot teh maneh yumun geuning eta make naroskeun atuh tos jelas mah kapan cepot di mana rek ngahukuman jelema teh kudu aya saksi bukti pengakuan yumun bener maneh nu nyokot abdi lan peuting berang peuting nuju bongo bebeja nyokotna manya atuh make bebeja mau diwikeun bebeja lamun maneh nyokot teu bebeja naon ngaranna eta saur salira maling maling kae cek hukum mohon nu maling leres komo ieu maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara maneh bakal berat hukuman sabab aya tindakan makar di dieu bakal ngarubuhkeun kakawasaan negara anu sah ka pemerintah anu sah berat maneh hai berat sotes lantaran maling nu dipalingna layang jamu sekali musada rumasa biasa naik banding tuh dek make pengacara saha Ruhut Sitompul ini teh ku abdi we sorangan naon tanggung jawabna abdi dituding maling abdi teh acan narima naon pangna teu narima abdi teh meuli udud sabungkus eta udud dibeli ku abdi sabungkus nu saha nu maneh tak ku abdi dituna dina lomari tak udud teh teu bebeja ka pamajikan terus isuk-isuk abdi tos nginum hayang udud eta udud dicokot ku abdi teu bebeja ka pamajikan maling lain eta lain dupi layang jamu sekali musada teh naon lambang keagungan negara nu saha nu nagara aya eusina nagara rakyat aya abdi rakyat mana rakyat Amarta jadi layang jamu teh nu saha nu rakyat nah disebut maling atuh dan nu kuring teh lain aya apa hak kuring nu kuring keur kuring ti mimiti pupucuk pamimpin handapna rakyat ieu nu bogana hak da pamarentah mangawakilan unggul apan kedaulatan tingali dina lambang ieu dina lambang eusina kedaulatan teh sapinuna di tangan rakyat apa eta kuring nu kawasa nah disebut maling apa dia teh bebeja teh nu dewek montong pipilo dina urusan batur urus negara maneh di negara Duarwati ieu urusan jero negara ieu intern ieu interna intermeso Inter Milan susah ngomong jeung maneh mah aduh kan tukang bicara teh hayangnya
salah tuh ngadon pipilun karena urusan batur. Da ieu negara Amarta, lain negara Dwarwati. Ulah disarwakeun jeung negara Dwarwati, da ieu mah Amarta. Eta mah tanpa mikir heula. Modal tenang lain tenang. Calik lah. Podaran tasi goblok. Teu sangka sia. Hudang. Haduh. Widian Raka Batara si cepot kurang ala nyawana. Kayak tenang. Meluci sabatara kapirai siang wengi nyediri masing caring masing emut berang putih kadek kajajanan teuing salirama geningan kedah di jari Abah Haji Rosa gumelar di pawenangan kedah ngajang di patrangan ulah nyeun kaawonan Pak Haji Rosad sabab teu di pangeran sabab teu di pangeran sabab teu di pangeran dudungan urang garap dudungan desa serengan ari mulai bari tetenan lepat ngada dosan kang apa luyu jeung kepribadian lepat ngadang dosan luyu jeung kepribadian cep danis luyu jeung kepribadian mere mawe kasasama silih asih jeung upama silih asih kang asep sopan lidah jeung upama lagun yang jalan utama boga patokan agama lagun yang jalan utama boga patokan agama boga patokan agama
kaget kunir ningali ingkang ngalaga ya ingkang ngalaga sang kasih cepotra kabatara leres deui bawa si cepot teh kurang saeunan biasa jadi ada pikiran sedikit ada pikiran lada sekedik lah ya ye Widian si Astra jingga orang sabet ti corona tenang ye mengker heula sakedap kaula mengker sakedap maksud mengker heula sang nalendra Prabu Batara Kresna kapancing manahna tina emosina asa ditangtang kabataraanana watak wantos Batara Kresna dudu wong samanea sajabina Ki Kresna nyata kakasihna teh Kesarwa bisa ngagengan salirana gengnya saperbala sewi ngagengan sagede gunung anakan anu disebat Aji Triwikrama awakna ngajurung gunung lir gunung anakan tatangkalan anu sakitu laluhurna dengan ukur samat mumuncanganana dina mega duta mana panon ngaburileng rengen mang rebu-rebu ngajungiring kaayaanana den nerah kingkang ngawatek Aji Kang Linewi ngawatek Aji Kang Linewi Triwikrama Triwikrama gedean dulu itu jeung Monas oge gede keneh ieu Buluh bisa jadi Kresna teh bade teh ubar ka Erot jeung nya katenyo aing kantenan sia di mana sirah aing di luhur awak aing tenyo kantenan katinggal Triwikrama aing muhun dileg-leg sia mangga ai beuki mah teu sieun teu wani teu apan ulah sieun komo wani ulah hayang komo mung saperti kuring baheula memeh kadunya teu hayang teu mung kadunya tapi gelar ku Kresna mau pati-pati kuring dijadikeun lamun eueuh gunana hirup ari gunana hirup teh nyaeta kulantaran fasilitas ti pangeran aya bi ilmilah bi qudratillah bi irodatillah bi pardotillah eta nu dituturkeun ku kuring teu sieun ku aing gede keneh kakawasaan Allah tibatan ente mah buktina geuning eta napa keneh dina bumi cacak ku bumi teh masih keneh leutik anjeun lamun bumi sagede kacang hejo sagede kumaha urang sok
bayangkeun kayaknya nanaonan kebul ge lain sakebul diri sasampiran awak sasampaian hei Kresna anjeun ngagunakeun kitu teh eta tina nafsu hei nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan diri nu bakal kacingcirihi eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampan nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuh celek sagede ragi laras naon teh sakaparan-paran alah budak peneh hayang balik deui tong kikituan Kresna tong nyingsieunan da eta teh tina gengsi nu meh kaelekeun ngomong ku si Cepot teu ningali si Cepot teh saha kasang tukangna saha cing atuh tunggalkeun Kresna dina katunggalan anjeunna utek tongo walang taga roh peti gogodongan tunggal makhlukna anjeunna keneh la ilaha illallah lain ngera-ngera kuring teu sieun kuring mah kunaon-naon jeung teu wani deui dek wani kumaha da anjeunna keneh dek sieun kumaha da kuring ge anjeunna keneh ngan boga kayakinan teh dina tugas kuring wa maholak tujina wal insya illa liya'budun moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna geus teu sieun kunaon-naon geus teu wani kunaon-naon mun hayang ulah dina naon pek tong jadi naon-naon moal matakna naon lamun teu naon-naon moal dina naon deui lamun teu naon-naon ngan lamun teu naon-naon pisan atuh paur pangiteh kan isu balik uang teu naon-naon da geus toba gening kempes deui geuning ngariut geuning peot deui tak kitu jajadian alam teh anu kudu dipibanda ku manusia bener anu di antarana nyaeta high low middle low middle high alam teh kitu teh mode angin aya angin tarik aya angin mejeuna jeung aya angin lirih aya angin nu ngeuna pisan aya puting beliung aya unggal puting aya unggal puting bingung aya tah dina gawe manusia ge kitu aya low aya high aya middle ini nyeun budak di sarua we kitu sami wae high jadi benya pemitina teh low mah santai heula ngarayu pemanasan tah middle teh ngaragap lamun high mah lompat teu boga duit keur bayar nah kitu nya mata kieu kadalang-dalang yang ngabejaan ulah bebeng ngadalang teh kudu aya high low middle na mana keur tarik mana keur lalaunan kabeh gaya gunana pan dina jiwa ge kitu teh ulah high terus dipake teh atuh bisi darah tinggi low teuing ka ituna bisi ngadrop bisi tungi tadi dia mulai aya kadar IQ jelema teh nepi ka mana derajatna nu matak pangeran geus ngabejaan ibadah masa mampuhna tok dipaksa-paksa dawa paksaan mampuhna salat salat mampuhna kana tauhid tauhid
Waduh. Iya geus ngomong jero wungkul da moal kaharti ku nulian mah. Moal aya kuno awam mah. Tapi keun bae da kudu nepi da diunggah jelema ge aya bluetooth. Sampurna manusia teh. Mode minahkeun urang program atau minahkeun memori, minahkeun data kana HP nulian, pan tetep kudu dibukakeun heula bluetooth-na. Ai bluetooth-na nutup, diaktifkeun heula. Da mau asup-asup atuh. Nu matak di dieu. Ka ciri we manusia, cirina manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan, mun teu kitu rametuk. Ulah arogan hirup teh. Ulah ego ku pinter maca dalil, ka batur ngahina. Ulah sing tu mamprak we balikeun deui kana kekosongan, back to basic, kembali ke semula. Mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo, nihil pit. Lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu. Mun ceuk hitukul kembali ke laptop. Mun ceuk bahasa Arab makana alla makani. Kembali selalu always kembali ke semula. Mun ceuk panayagan mah Chiang-hai. Naon cenah heuh wah kaneun. Cepot lan dagoan Arjuna. Ngejedog sia dinya ku aing. Temak sia. Oh udah jago temak teh mah tuh. Ya jelema mah gumantung kana keahlianana egona teh. Lamun manehna pinter dina maca ke anu jadi egona teh tina pinter macana. Ego tina pangabisana. Mode sia Asep ngadalang. Montong di aku ku sia pecakan ku sia ngadalang bari muntaber da moal becus. Sok kakawen keur muntaber mah teu busiat. Atawa muntaber ieu kakawen keur gonok. Moal bisa. Tong di aku Sep, ku sia Sep, sagalana ge kodrat iradat euy. Dengekeun ku sia dalang. Tong wa ka mapatahan batur sia heula cing balik. Oh. Rasakeun sastra jingga. Kasabet sia ti koro moal teu papisah awak mana. Mangkaning Arjuna teh jago temak muridorna. Ijazahna ge sabaraha hiji we tina nemak teh. Piagamna. Kadang-kadang Arjuna mah teu dikecengkeunna. Eta keur latihanana keur diujina baheula. Nemak beurit jarak 1 kilometer. Blower. Henteu da kaburu lompat beuritna sia teh.
Asukan teh disabat. Oh dicaritakeun saya teh supaya nyaho sia. Asukan teh disabat galang ruyuk. Dewek harita urusan. Milu latihan. Nembak muning aing. Bari jeung deukeut. Jekuk teh kanu ngangona. Alah. Ampun. Nama kayak nyingkah. Oh bisi. Da kabeh oge aya gaibna. Assalamualaikum ya luluhur gaib. Gaibul gaib, rijalul gaib. Nu gaib. Anjeun ge meureun apa? Yen kuring teh keur ngalalakon geus dicaritakeun leuwih ti heula. Pangna kajadian kieu teh Allah mah parantos uningaeun sabab anjeunna nu kagungan maha skenario. Ku aya usub geus dicaritakeun lalakonna oge cepot kemar. Iya. Artina meureun kudu tamat. Atuh aing paeh meureun teu tamat meureun. Geus sama tieu. Heeh. Cicing dirinya cicing. Tuh. Ya. Wait. Awas. Itu cirina aya kodrat irodat teh. Tah leungeun teh kudu ngajawab teh ayeuna keneh lain di alam kubur. Nah aya teh gedong hotel jalan-jalan teh menang nu buntung. Teh jawaban manusia teh di dunya. Jawaban leungeun. Kudu aya gunana, jawaban leungeun dan buntung teu becuseun. Sungut kaput. Ieu mah ngan ngocoblak we dina sungut palo-paloba omong gawe eueuh. Awas. Ade, ulah mah. Nya palalawu. Hut. Opat ya. Opat kadeta. Hut. Goblok teh euy papatong teh mah. Heeh. Beda nyuruh Tetep papatong goong. Hei, damang. Sakali dua ge. Saudaraku. Ade ulah. Hei, panah. Anjeun pasti nyaksian kana ieu kajadian. Anjeun jeung kuring-kuring jeung anjeun eta tak keneh. Balik deui jing. Go. Ade ulah simpang-simpang gitu. Balik deui. Hei. Kade bisi di jalan kasabat kumaneh jeung hati-hatinya. Heeh. Pangulikeun martabak aing. Dinginin. Teh bawa ngomong kabeh silaturahiman. Ieu mau nyaritakeun batur we adean ku kuda beureum. Nabi Sulaiman bisa wawuh kana sora sato. Nabi Sulaiman teh bisa ngobrol jeung sato. Nah isia teh becus. Kudu wawuh sia oge. Marukana ngobrol kieu meureun. Lamun domba beberelean sore hayang naon? Hayang nyatu. Geuning eta wawuh. Lamun kitu tak kunaon. Lamun domba kigituan hayang naon? Hayang baso. Tuh. Hayang taun sok kawinkeun abeh loba anakna urus ku sia. Buru-buru nyemplong. Eta pi duiteun wungkul. Sia mah ngajedog atuh. Mun teu wawuh. Buru-buru ngaranang. Sok bawa ngomong kabeh, bawa ngomong. Lawang kahirupan teh kabeh oge. Rahmat teh geus ngampar deuleu. Ngaku batur beunangna. Barang-barangna mah teh urang keneh geuning balik deui ka urang. Hah? Bener. Tah eta lampu baheula meunang si Thomas Alva Edison. Nepi ka ayeuna manehna teh mikir ngomong jeung kabel, Sadunya. ngomong jeung positif negatif tina nyeleung-leuman nok. Dibaca terus. Wawuh tungtungna jadi we lampu sadunya ngarasakeun hasil karya si Edison. Lain muslim teh. Bener. Bisa dipakai alat deh. Nyeunau-nyeunau. Teu malah likir bangsa urang anu kudu turut muning. Heeh.
muning teh apa dibawa ku garong gini cilik we. Merukana lendek dipunci. Doa we nurulung geuning aya gawe henteu. Sedengkeun doa teh ulu. Tungtungna teh melak sugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Benar kan? Da urang ngacicing. Muning ditungtun merukana dikawinkeun buruk dipunci. Heeh. Yai. Kaula nun kula. Mundur. Bahaya. Nah, gitu kan. Mawa hate kaduhung, teh mawa hate kaget. Kan cenah disiksa ku kaget. Nya. Tapi lamun manehna inget yen Allah Maha dina sagalana jajadian anjeunna kadang-kadang teu kaukur ku manusia tapi jadi. Kun payakun. Kun. Ngingki ge baralik teu goreng hate mah. Tobat. Boloh. Eta kereta api keur tarik dipegat. Merukana dek eureun. Gau Arab-Arab keuneun. Heeh, alah. Ampun, ngalama ka belah ditu ah. Heeh, can datang ka tol kasanya euy. Heeh, ieu ah. Katsarios. Gatot Kaca kairing ku Astra Jingga sareng Dawala. Ayo kerepot. Maha Guru. Allah. Jang. Kumarana teh euy? Dewek deuleu euy, unga jelema deuleu. Si cepot maling. Di pasar ear. Bapak deuleu karunya koceak padahal dewek teh teu rumasa. Dipitnah ya. Saha nu kumawani kitu ka aing? Bade di mana? Di payahanana abdi ulan? Diuk leuleuh. Euy. Bebejak ka kuring sok. Lamun aka heueuh rumasa nyokot layang jamu sekali musada sok dikamanakeun. Di mana ditunana saha nu nitahna? Di rumasa aing mah nyong di rumasa. Kabina-bina cing jai kaing. Ulah ngalieurkeun batur ke hukuman bakal 2 lipat. Berat Ditenggelan ku bapak ku beubeur. Teu ngaku keneh wae. Heuh naon atuh kudu diaku ku aing mah sing dibentar gludug cumana ge. Da teu rumasa, aing teu rumasa da wala. Ulah ngerakeun. Heuh naon anu kudu diaku ku aing. Tah kitu kan. Diolok di kumaha-kumaha ge tetep pun lanceuk teh tengangkeun aing mah kieu we nanyakeun je taroskeun ka juragan Anom leungitna poe naon malam naon tangtos agan uninga malingna cepote malam Jumaah di Jumaah kamari ieu abdi ka karaton ieu aing malam Jumaah kamari aing jeung sia naon heupan gapleh di pos hansip harita teh ngarona kaleungitan aing teu henteu na sia embung jadi saksi aing apan aing teh geuningan kerek gigireun sia dina saung teh dina pos hansip teh nepi ka isuk-isuk teu ka mana-mana bayangkeun ti itu maritis ka kota sabaraha jauh
da leres agan teu ka mana-mana dina malam eta teh pun lanceuk teh. Nya kaula yakin yen si cepot ieu teu maling naon-naon. Kaula sanggup jadi saksina. Agan sanggup jadi saksi? Ieu. Entong kan moal nyieun saksi palsu abdi. Sabab agan teu nyaksian abdi di lemur. Lain, ieu mah aya nu ngaku aya kajadian nu sejen. Saha? Sarua jeung mane sarupa. Di mana jelema gan? Tenggelan ku aing geura. Tenang. Di mana gan? Lu fitnah tamun kitu. Nya tenang. Lah, aya geura panggih alhamdulillah digisi ku abdi. Tenang. Sumelang kanurek angang kanurek angkang masih ngetigin paniatan pilaring ridho pangeran dunungan pilaring ridho pangeran dalam jajah sang kanati nanggi kabagjan sang kanapi nanggi kawagjana kemoyan kawaluyan kawaluyan ugaran kadadican king tangarempak mamah inu anu bageus tangarempak nu dipahing paningkang genana saring malareding api dijaring cep inu malarding api dijaring prang pring prang pring bintang kukus jadi lima ngiring abdi ngiring apa na inu lamun pupus kang apang rek kemarin prang pring prang pring bintang kukus jadi tilut ngiring abdi ngiring abdi ngiring acap ludi lamun pupus pada satu agan ari kamana jalan Cibulu dulungan adi rek nanjak macet agil kacimandi kasaha abdi nyalu kas
menang-menang Gusti petengatin nira petengati solen rasalin pawarna salin pawarna Astra jingat dawala Gatot Kaca newak tapi nah bakal melaan ngandika kan nanaonan itu abdi teh dicanak kaleuweung agan abdi teh disangka rek dihukum maneh rek dipaehan tapi agan geuning sangem janten saksi yen abdi teh teu maling sanggup kalau jadi saksi nya nanaonan abdi teh lieur ieu teh cing anu bodoh teh atuh ulah dia teh teuing lah hareupeun Semar abe kaubaran Bapak abdi teh di lemur teh murukana teh ngilu mingpin kesenian tradisional gong sibolong Pusaka Jaya Buang Jayadi di Jalan Raya Tanah Baru teh geuning Gang Empang gong sibolong teh kesenian tradisional teh anu wajib dilestarikeun nya kari-kari ayeuna abdi teh dituding maling layang jamu sekali musada mangkana dinten ieu teh janji aya nu manyer aya nu ngawayang abdi teh di naon di tahlil sanggup kaula pikeun nyalametkeun maneh sing regreg sing pageu bisana jelema dihukuman teh hiji pengakuan dua bukti tilu saksi kaula saksina yen maneh teu maling kadua barangna layang jamu sekali musana nyekel teu henteu tah oge maneh pan teu ngaku mun moal kena hukuman lamun anjeun can aya pengakuan jeung barang bukti tah cing regreg kitu akad teh atuh eta paurna teh pun lanceuk lemah jantung nya da eta kana udun atuh da mun teu reureuh-reureuh oh da udun apa mere jadi agan teh nanaonan itu kikiran anak abdi ka dieu dek ditepungkeun jeung anu nyokot layang jamu sekali misalna eta jelema pangga nyalukan abdi kedah ditepungkeun teh naon dek nyalametkeun maneh nyalametkeun abdi tina tuduhan eta nanaonna di manehna teh nya manehna teh nu maling pangna manehna mirip-mirip rupa abdi hartina rek ngadudomakeun antara agan jeung abdi cing waspada gan pamarentah jeung rakyat pihak katilu ieu anu bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang cing waspada eta mah dunungan langkung uninga perkawis eta mah margi agan mah dina widangna Badan Intelijen Negara ngan bilih lali ya abdi sasaranana ieu kade ayeuna teh loba nu ngamangpaatkeun pada rugu bahaya ieu negara parantos kieu mah ieu agan ridho teh aya abdi dawuh abdi mau rame teh moal atuh ya penasti kersah yang tumampara
barang nuju raos nuju ngariung. Ulah kaget jelema. Pindah naon Pindah dia. Pindah dulu. naon Ngali. Hey. Dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. Dagening geus panggih. Sari kaya kemang lajak bonceng jajan. Wah. Woi, darah mang. Taruh rupaan nepi ka kitu. Saha teh euy? Aing Sun Gokong. Ieu Gusti rupina nya anu maling layang jamu sekali musada teh. Heeh. Ya. Saha ngaran maneh satria? Kaulah Gatot Kaca. Kadiekeun eta jelema nu diiket. Naon maksudna? Eta teh buronan teteh bangsat layang jamu sekali musada. Aing jelema buburu ye jelema butuh. Sabab aya pelakat belah ditu saha-saha nu bisa mangihkeun cepot di leuweung bari beunang layang jamu sekali musadana aing bakal menang hadiah ti raja. Nyaeta aing bakal diberi hadiah ngurilingan Monas. Ai kitu? Eta. Kadiekeun ku kaula rek dibawa jelema. Kurang ngajar sia. Ya, daola. Tong boro jelema di bangsa nu kitu ge geus nyahoeun aing maling. Nepi ka kasohor aing bangsat. Eta mah nu keur usaha kan. Nepi ka kieu jelema ngarubuhkeun nama baik batur. Ngarubuhkeun. Teganian di kau. Eta rupaan si cepot nepi ka jiga receh gitu. Nah, jelema ka aing rupa-rupa. Manehna juga duit galabag. Lain kumaha ieu kajadian nepi ka kieu urang nama baik tumaritis ayeuna. Nya, nyata ieu hayang panggih we jeung. Hei, di mana layang jamu sekali musada pot? Kumaha gad? Ulah pipilueun kana urusan batur sia. Aing mah kumaha pelakat deuleu. Montong digugu, ta ieu ye, lurah Tamtama Nagara anu bakal tanggung jawab. Heh. Montong manglawankeun sia boa. Sakongko maneh jeung bangsat. Hah? Menang panyogok sabaraha sia ti si cepot. Ya, daulah tuluina jadi angay-angayan. Kagorengan ngagedean daulah euy. Duh, lamun aya wartawan aing mah teu riweuh aing. Sawios ku abdi Gusti urang podaran teh jelema teh. Nya. Bikeun si cepot ka kaula. Sing hareupan heula Gatot Kaca.
Apa kon wani marang aku? Ora wani teh ngapakula nang kula. Haji mula ti tegak ya. Brong sia. Dinu lega. Tor. Kadi sia kaharep Yahudi. Aduh si goblok. Ngomong sia tara salat. Si goblok naon sia teh maksudna teh? Nah aing salat kudu beja ka sia. Jelema tukang salat mah tara pulang paling. Nah aing geus maling naon? Layang jamu sekali kali 2 kali 3 teh. Kali angke meureun. Hei. Jamring, naon? Didinya potong tua toes ya. Beres. Didinya ulah ngajago tak ka jelema ieu. Nah, Ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anya selang neangan lawan. Saumur hirupna can nyahoun digetih sorangan. Gerapek pecakan dagor silahna kulingis. kuat. Modar. Kada sing hati-hati. Pasrahkeun ka aing layang jamu sekali musada. Naon kudu dibikeun ku aing goblok? Modar sia. Acan. Cekan urang patutunggalan jeung aing. Prung. Woi. Bisaan euy. Woi. Woi. Musik sia. Dicekek wae. Anjir. Buat gerakan timbanganana euy. Oh. Hei, ya. Tuh, beres. Woi. Wah, sia. Bisa kamu beutkeun goblok. Berat euy. Woi, ya. Lingas euy. Sok sia. Woi, woi, ya, woi. Woi. Walah anjing aing kana tai munding beungeut. Hakan sakalian sia. Goblok teh euy diketrek beungeut aing. Woi. Woi, tak teh ieu. Ya, teh beunang anjing ya. Woi, teh. Setan sia. Buah homo sia teh. Aing ngintod. Woi, teh sapi. Pek anjing, pek hayang mah pek. Setan komoditi tah sia. Aing mah komo nu babari nu hese dikorobet deuleu. Alah. Aduh, Woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing. Alah. Pusing aing nyeri pusing. Alah. Gatot kaca nepi ka ragot gitu dulu euy. Pasti we atukang lah. Lir muning rarakitan kudu papasangan teh nyaan.
Asara gereg we lamun kieu mah dewek. Ngan teuing ngolo meureun Gatot Kaca teh. Supaya aing ulah kabur, padahal moal kabur aing mah. Kabur ka mana barina ge? Lamun dewek kabur hartina aing boga dosa. Moal dewek mah. Datang nirata ngademan ewuh pakulingan rana. Datang nirata ngademan ewuh pakulingan rana. Ewuh pakulingan rana. Ngolo gitu Gatot Kaca ceus. Nepi ka sanggup jadi saksi nyalametkeun dewek dah heueuh dewek sing dibentar guludug aing lamun nyokot. Teu rumasa aing cecorokot tong boro maka jeung kumaha wani asup ka karaton ala lajrih teuing. Bener saumurna ge tara. Saumurna ge aing mah sama terase. Nya. Ai bebersih. Teu wani da tetegeun atuh. Aing kudu ngadampa karaton mah biasana nancak palupuh. Ayeuna eta dupi ka geunyeulung ka mana-mana cepot maling. Bener. Naker fitnah tanya kan. Bapak aing nepi ka baeud ka aing. Jelas. Nepi ka nyungcung ning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Di mana? Saha? Iya pangkereun. Woi. Ieu teh kalangkang aing lain gitu. Kalangkang. Da eueuh kacaan tuh. Eueuh cermin. Naon euy cermin teh? Cermin sok digelom. Permen atuh teh mah. Saha sih? Dewek euy. Dewek saha? Dewek cepot. Dah. Naon? Sia meureunna nyokot layang jamu sekali musada teh. Heuh? Heuh dewek. Geuleuh kunaon ngewa kunaon sia ka aing. Rupa aing ditiru. Baju aing dina koper eueuh hiji nyata eta sia dipake ku sia. Aing baru nuding ka si Gareng. Diteang ka Pagadegan eueuh. Di Pagadean oge eueuh baju kieu. Sugan aing digadekeun ku si Gareng. Sia nu nyokot baju aing. Heuh. Oh iya keur dipake ku dewek. Saha sih teh? Dewek cepot. Aing cepot mah goblok. Heuh aing geus sarua. Anak saha sih? Anak Semar. Aing anak Semar mah. Heuh berarti sarua dewek jeung si lain teh. Sarua eneh teh anak Semar teh. Wah, heueuh anak Semar teh Kemar baheulana teh meureun euy. Dipikeun hiji meureun. Atawa anak selingkuh. Kelana anjing balik gue anu nyokot layang jamu sekali musada saha? Dewek. Oh si laing, oh dewek. Naon maksudna sia teh fitnah teh ka aing? Harta bana dewek teh boga geuleuh kunaon ngewa kunaon sia ka dewek. Hah? Itu ujug-ujug beldu genarana weul gitu kan. Cing kasang tukangna naon ieu? Cing. Ari kasang tukangna mah euy. Supaya ngahiji rakyat jeung pamimpin babarengan dina gawe. Ulah rek patongong-tongong, ulah rek pagirang-girang tampian, bisa ngawujud sagarupa pasoalan teh tetep antara abri pimpinan jeung rakyat teh kudu sareuneuh saiga. Hirup babarengan paheyeuk-heyeuk leungeun pantai antai tangan, ulah rek patongong-tongong, ulah rek pakia-kia. Berdiri sama tinggi, duduk sama Berdiri sama tinggi, duduk samarna.
wayahna kudu cengkat deui. Maksudna si lain teh naon ieu teh? Ieu teh kaayaan negara kieu teh pajejeut kudu deuleuan harengheng kudu dengean teh akibat tina patongong-tonggong lamun salah saling gorengkeun. Tadi dia saling tuding we antara lembaga jeung lembaga geus silih rengan. Cak-cak jeung buaya di darat. Aya aturan tukang newak ditewak, tukang hukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Bener eta kejadian. Akibat tina pagirang-girang tampian sabab naon? Ieu jati dirina dina layang jamu sekali musada dimomorekeun, diantep ti mimiti ketuhanan nu Maha Esa nepi ka kamanusiaan anu adil jeung beradab. Keadilan ayeuna geus diawet-awet, hukum geus dibuat, diloba dijual belikeun kana duit. Hah? Bener lah. Pikir ku sia ieu ambang kehancuran ieu. Ai sia atuh naha pipilurkeun urusan batur pan sepot mah aing. Heuh abeh datangna ti si laing. Si laing teh jadi figur ku dewek pangna ditiru ge. Da ayeuna mah nu ditarima ku jelema teh figur. Da politik jeung partai mah geus loba teu dipercaya. Tah dina pabrik figur ieu wayahna sing bener-bener temongkeun jasa nu hade ka rakyat. Allah. Figur artis. Ulah dumeh siling artis. Bener. Hak teu naon saha-saha oge ngabogaan hak. Tapi bener kudu jadi ahlina dina sagarupana. Sabab pangeran geus ngabejaan lamun nitah kudu ka ahlina, nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Empek saha-saha oge jadi pamimpin. Ngan dina lebah dieu ulah tuturut muning. Tapi benta supaya bukti dina gawe migawe eusina layang jamu sekali musada ti mimiti ketuhanan nepi ka keadilan. Buktikeun temongkeun ka rakyat. Teu hayang kuring boga pamimpin loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata, nu penting kenyataan. Masyarakat teu butuh janji tapi butuh bukti. Pikir ku silih, pok pek prak, pok ngomong pek pikiran prak pigawe. Keun soal eta. Ngan eta layang jamu sekali musada nu dipaling aya di maneh? Aya di dewe. Heuh aya tong salempang. Mana? Ieu tah. Ya, cika. Geus ulah. Montong gitu. Cika ulah. Enggak gitu ah. Enggak. Naon maksudna ku dewek ulah dicokot? Da dewek merek nyalametkeun. Da eta teh nu dewek, hak dewek. Mana teh eta? Si lain bertahankeun naon? Degekeun ku sia. Entar. Tadi dia butuhna manusia-manusia nu handal teh. Ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas. Regepkeun tah. Manusia nu handal. Si lain eta teh lalawora pagawean kitu teh getas harupateun. Getas harupateun kumaha? Sieun sia dituding. Ya heueuh. Karek direakeun. Geus geum. Bisa teh salamet si lain, lamun si lain teu nyekel bukti. Ku dewek teh dibikeun ka si lain diteken terus, si lain bakal salamet sabab ieu layang jamus aya di dewek, tapi lamun layang jamus aya di si lain dek bisa mungkir kumaha sia. Coba ditenggelan, coba dihukum teh. Sabab aya barang bukti di si lain. Ulah lalawora, ulah getas harupateun, ulah beunang kajebak sia ku hate. Tah di dieu manusia anu ngarti teh. Gitu, pikir panjang. Jadi getas harupateun teh eta teh pagawean juring, pagawean iblis. Bayangkeun lamun layang jamus aya di sia. Bener. Sanajan si lain teu ngaku tapi aya barang bukti dek kumaha sia ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya euy. Pek pikir. Putus langkung ke panghalang nama kumaha akang gitu. Tangke teh melengkung bekas nyalahan eta teh euy.
Dina sagala rupa widang kudu ngarti sia teh jadi rakyat teh. Keur mah dipitnah aya bukti wah. Keur mah dipitnah tah mah aya bukti dek mungkir kumaha pot. Lawang bui geus muka. Bener. Anu geuleuh menuju beledaknya neungeul pada. Sok tanggung jawab sia kumaha lamun barang apa menang nyokot si lain. Aya dewekna eueuh. Dewek mah tinggal ngaleungit. Yeuh, layang jamus aing ini we sia nu katempuhan. Ini teh Jadi bingung deh kumaha nya euy. ini teh kabojong Awas jebakan-jebakan, Bot. Komo zaman kiwari. loba nu kaliku. Cing bisa nyerak deleg istiqomah jejeg anceg teu ungut kalinuan teu gedag kanginan dina sagala widang. Sing bisa adu telu ampar tiga teh sing bisa cu. Jadi warga negara anu hade. Jadi warga negara anu tanggung jawab pikeun kasalamatan diri jeung negara. Disiplin. Mun pinter ulah kabalinger sing. Mun pinter ulah kabaringer, mun bodoh ulah katotoloyo. Pinter jeung arti kan. Ulah nyanyahuanan aya rumah sabodo mah. Sanajan nu pinter ulah kabobodo deui. Alah nya anu. Tama ku pinter nu pinterna kurang ngarti. Luar biasa kejadian ieu aing jadi bingung ieu. Entong bingung. Ilmu anu bakal mere beja. Beh dituna rahmat pitulung bakal turun ka jelema-jelema anu geus jejeg anceg teu ungut kalinduan teu gedag kanginan cicing dina pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Disipline kana aturan siling mah sakitu. Bener. Baca nu. Alah. Ampun teh. Weh. Juragan Gatot Kaca tuh ragot gelut. Heuy. Hanu mah. Naon? Sageus li. Saha ieu? Heuh si lanceuk sia aing teh. Ai ieu? Nah si teh pirakupan bebarengan ti init. Ada sarua. Ieu teh aing cepot. Ari ieu cepot. Wah aing bingung milih ka mana nyolok ya aing. Dek anu mana? Tadinya we kan tos bukti pulang. Tadinya milih eta ya. Munur. Hayang mangihkeun nu kieu mah. Mah urang we. Ai layang jamu sekali musada aya di dinya. Nah sia teh pugunya teh aing mah dituding. Ai layang jamu sekali musada menang maok teh mana? Ieu. Sia. Geuleuh kunaon ngawe. Lah. Tuman, hei, kelenan. Bisi kabur ke sia. Keur diolok ku aing. Kehela. Doa. Maksudna ngahina mitnah ka dulur aing naon sia? Halus silai ngamek eta cirinya kadulur. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh silih tepungan anggang silih teang gering silih ubaran pae silih rasanan salah silih benerkeun poekeun saling caangan tong boro jeung dulur jeung deungeun-deungeun jeung tetangga ge eta geus jadi kewajiban manusia. Daya gorengna gitu. Tah eta hartina kokoh persatuan jeung kesatuan keureuh ti ayeuna. Ieu nu diharapkeun ku ieu layang jamu sekali musada teh nyaeta dina gawe-gawe sapopoe jelema. Lain ngocoblak dina sungut. Hei, sastra jingga tejo dunungan sia. Pindah ke depot. Boga dunungan FSMR gitu pot. Alah. Allah Maha Guru. Ongko banteng benteng. Kunaon?
lulus kaula teh digebuk ku ieu denawa wajar tah rumasa jadi jelema teh kitu jadi sing inget di luhur langit aya langit jadi ulah nganggap enteng ka jelema lamun urang boga rumasa urang pinter tak komo batur ulah urang pinter henteu batur tak eta nu cilaka teuing aya nu saluhureun anjeun pangartina ulah nganggap enteng kana pangarti batur waduh ieu jelema aing mah teu luas ngomong kitu ka dundungan nyaan euy araraneh hirup di dunya ayeuna aing teh ngimpi lain ieu teh leuleusnya dundungan maneh ceuk saha cek aing ceuk dewek mah teu cager tinggali teu gan murulgan saksi ade ku ganti luhur luar biasa ieu kejadian sok geda bikin layang jamu sekali musada ka aing nah jadi dua sarupa deuleu itu wala kaharti ku ayana dua cepot kuring nu maling mah ta ieu anak Semar nu katuding heupan maneh ge cepot heueuh sarua alah kajebak aing lamun kieu ku nafsu nu matak tong susurumputan sanajan anjeun ayeuna make pakaian eta kuring muasilo bukakeun sok menta jeung nu asli na kuring nyarita pinastik kersah yang dumampara ieu denawa teh sing horeng Raja Amarta Prabu Yudhistira nyaeta anu nuju milarian ieu pusaka layang jamu sekali musada Nur cakya sesekar niwang cakaya gilang gumilang Nur cahya uluk sesekar niwang cakaya gilang gumilang bisi pajarkeun anak Semar nu maling ta eta asli na nyungu ka anjeun anu ngajen karajana anu ngahormat karajana da rakyatna mah geus ngajen ieu teh ulah dipararancing ku kajahatan oknum-oknum anu teu tanggung jawab kari nu diajena ulah pinter kabalinger jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan keur mah jelema bodoh tamah dibobodo karunya tah asli nama eta di maneh mah teu nyokot layang jamu spot Gusti ampun deui ampura pot keun bae kaula sanggup nyalametkeun maneh tina tuduhan ti balarea da geuningan aya nu sarua jeung maneh aya nu jiga ngan kaula teu apal poho kana hukum jiga ai jiga teh lain dan nu nya mah nu aslina ngan kaula dek nanya ka eta jalma sae lagi daya-daya kan ku agan taros agan tanggung jawabna abdi hayang salamet tina tuduhan isid pindah dawala sae ari anjeun teh saha kuring nya aing nya aing teh anjeun anjeun teh kaula kuring teh anjeun anjeun teh kuring kuring jeung anjeun eta keneh tak ngomong geus kayaknya mah teu ngarti aing mah lieur jadi pangna anjeun disebut kaula kaula disebut anjeun teh apa ditunggalkeun dina la ilaha illallah Allah geus ngajadikeun kuring Allah geus ngajadikeun anjeun Allah geus ngajadikeun nu pinter Allah geus ngajadikeun nu bodoh Allah geus ngajadikeun utek tongo walang taga roh peti gogodongan tunggalkeun Allah jenenganana
ti aya nepi ka eueuh anjeunna keneh sawargana narakana nu matak muka sapah diri teu kahalangan ku aling-aling kabeh oge pujieun wungkul alhamdulillah sadayana puji kagungan anjeunna nu ngurus sadaya alam pek geura tunggalkeun manusia mah kudu boga cita-cita jeung ramun katunggalan nu maha esa teh pamimpin jeung rakyat jeung angkatan bersenjata eta keneh sing ngagigi dina ngajalankeun roda pemerintahan Allah eta raya silih pamarentah hartina nyeuweuk dina sagarupana bakal ngawujud dina sagarupa pasoalan anu dicita-cita anu diprogramkeun lamun geus bener-bener gawe babarengan geus ngabuktikeun dina gawe sapopoe sirina layang jamus kalimusada ku anjeun dengan ukur dijieun isim dibulitkeun dina cangkeng naon maksudna disimulkeun ieu layang jamus teh ditunana dina sirah anjeun hartina jeroeun sirah nyaeta dibuktikeunana dina gawe adil pramarta teh buktikeun ulah loba saur tanpa buku loba carita tanpa nyata dimerdekakeunana ge 45 4 jeung 5 teh salapan dina wujud anjeun teh aya salapan liang panon 2 irung 2 liangna ceuli 2 jadi genep 7 jeung baham di handap aya 2 liang cikiih jeung liang pedut salapan liang hakikatna dina diri anjeun hiji panon jeung awasna 2 seuli jeung dengena 3 irung jeung ambeuna sungut jeung ucapna seuli jeung dengena otak jeung elinganana ati jeung pikirna saraf jeung rasana leungeun jeung obahna suku jeung lengkahna ditunggalkeun 10 tunggal nyaeta wujud jeung hirupna nah asa omongan bapak aing teh bapak aing lain apaan bapak aing teh bahasa ini aing teh aya bapak ieu mah jigana gara sok kadek euy apa nu jadi raja amarta saha ya syariat nama kaula lain saha rakyat anjeun mah pelayan anjeun mah ukur dharma kusuma ngawungkulkeun nemongkeun gawe ulun kumawula karahayatna pikir ku anjeun lamun anjeun eueuh rakyatna harek mingpin cucunguk rakyat nu kawasanya ya tah di dieu aya kedaulatan sapinuna kedaulatan teh di tangan rakyat ulah ngahina tuh kasih cepot raja maneh teh anjeun mah jadi raja aya waktuna tapi rakyat eueuh pangsiun rakyat aduh matak sora rakyat sora Allah teu sangka teuing aing heuh bapak urang ieu teh jigana jelas euy da geus urang kekesek tarima layang jamu sekali musada tarima ku anjeun hiji salametkeun tuduhan batur ka si cepot nampi kadua jalankeun dina gawe cukup sungut mah kaput ulah loba omong buktikeun dina gawe sapopoe ngeronjatkeun ajen inajen antara pamimpin jeung rakyatna rakyat jeung pamimpinna di dieu saling jungjungkeun saling asah saling asuh saling asih hartina profesional sing bener-bener anjeun jadi negarawan sing bener-bener anjeun jadi politikus
menulu jadi kedok wungkul orientasi ulah karena kekawasaan bahaya kayak itu bakal tega ngahalalkeun kana sebelum pacara tetap orientasi karena jadi media hartina anjeun kudu nyalurkeun aspirasi rakyat nu sabenerna laras kaula nun dupi salira teh saha aing tunggal anjeun jeung aing pinasti kersah yang tumampara iya kejadian teh dimonitor ku Batara Kresna Arjuna Gatot Kaca sadayana oge sami ngahuleung ngaraga meneng nempok kejadian anu spektakuler luar biasa leungitan perbih hilang tanpa kerana ieu astra jingga mamalihan nyaeta jadi Sang Hyang Tunggal Ramana Semar Badranaya nurut cahya sesekar niwang nur cahya sesekar ning wangsa kaya kilang gumila ulah di makom katunggalan Gusti Maha Agung cepot teu wawuh ka kaula saha teh ya ente deh eta ku ente deh kaos kasasama kaula teh boga anak istri pamegat lalaki saha ngaranna Semar boga anak saha cepot jeung Dawala Gareng jadi maneh ka kaula teh aki nah ayaki ngora keneh aya abdi geus kolot sabab beda makom beda alam tapi alam maneh jeung alam kaula teh jauh eta-eta keneh lamun hayang panggih jeung kaula pek geura manunggal nyaeta dina Dharma Kusuma hiji gawe anu sepi ing pamrih rame ing gawe ngan wungkul dina pengabdian sabab di mana jelema ngabdi moal jauh tina pitulung iya kana budu wa iya kana stain Allahu akbar ngarti Yudhistira kahayang ti makom kaula dina katunggalan dina eta lambang dicatet tapi no damel kaula nunuhun yang gening cepot Dawala Gareng Kakang Semar teh kula warga makom eyang wajib ku kaula dihormatna yakin gening raya teh luar biasa sadaya-daya yang rumasa kaula jadi bujang teh Dharma Kusuma sakitu bra hiji-hiji na negara anu ngabogaan lambang keagungan lintang ti amarta hiji falsafah anu adiluhung anu luar biasa tapi naha kejadian alamna kieu hartina anjeun geus culdog-dog tinggal iga kacang poho kana kulitna hartina anjeun teu balik ka asalna anjeun geus ninggalkeun tatali karuhuna padahal lamun anjeun geus ninggalkeun jati dirina bakal kalunta-lunta hartina linglung di dunya di akhiratna ge bakal linglung sakitu ti kaula beura buktikeun dina gawe teu cukup loba saur tanpa buku loba carita tanpa nyata yang alhamdulillah yang salamet gini dek mudah-mudahan ku aya silaturahim ieu Bapak Gubernur ngahibur warga masyarakat Depok anu dina dangat ayeuna parantos laksana mudah-mudahan masyarakat Depok sadayana paranyang yuswa aragang milik gampang ibadahna gampang usahana atuh ti rombongan sajawangsu sanes waktu sia tepang deui rupina ieu lalampahan urang cekapkeun duit ka dieu cag